Kacarioskeun di hiji lembur. Di mana? Anu ngaranna Pansen. Cenah cek sakaul deja keur hareungkeun. Harengheng, alah, harengheng, harengheng, Keur harengheng ku dedengean. gereng seng ku polah jeung urang sakseni 14 asih. Jeung nyakseni. Balikan deui. Ulah rusuh. Kacarioskeun di hiji lembur. Anu ngaranna Pansen. Heeh. Nah cek sakaul beja Aya naon? keur hareungheung. Harengheng. Alah, harengheng deui wae areng. Eta si harengheng ganti ngaranna harengheng, Bro. Ceedonya atuh tapal harengheng. Harengheng. Sarua keun maneh oge baheula sarua. Sarua. Harengheng. Harengheng. Heeh. Ngendi Kang? Kacarioskeun di hiji lembur. Anu ngaranna Pansen. Cenah cek sakaul beja keur hareungheung. Harengheng. Alah, si harengheng. Harengheng. Alah, aing mah harengheng Gusti. Seri Rama. Guru harengheng. Nah saya curekan gerak. Curekan. Harengheng. Harengheng. Sok. Harengheng ya Kang? Harengheng. Harengheng. Sok. Iya bener balik lamun teu bener terus. Harengheng keneh. Teu ulah ka balik. Harengheng ya Kang? Sok, cik baca. Ela ieu aya posisina aya di ieu nya. Mun ieu balik kemudian ulah. Sok, gebuk. Bae. Salah bae. Nya, Cik Mas. Harengheng. Ulah galau dengan kayak aya motor mah tenang. Si Andra bawa tadi buku balata koyak ieu. Bae antuk bae. Nu galau mas di WA ku mamahna nu kabogohna. Riweuh tina hare. Sok. Siap. Sok cing. Tah terangkung tergantung ieu nya. Kacarioskeun di hiji lembur. Anu ngaranna Pansen. Cenah cek sakaul beja keur harengheng ku dedengean. Gereng seng ku polah jeung lakuna. Urang sakseni 14 asih. Wilujeng nyakseni. Tah gitu jig wih. Jam 5 malam. Jig si kahet ini.